Duh, si bibi nasi gano ambak teh si gana we. Sudah si Nyai itu. Nyi, keur naon di didinya? Bi, iya ya Bi. Eta, duh ngomong ulahnya eh itu Bi, Tawarak nginjam duit. Eueuh teu boga. lain Bi, lain eta. Duka geus eueuh kabur. Sing bener geura Bi. Bener Kabur ka mana Bi? teuing lah karep. Geuning bibi siga kitu. Ari kitu masalahna naon di Bi? Lah teuing lah. Ari eta Nyai ka dieu rek naon? Iya ya Bi. Ya ulah waka ceurik nyarita kumaha ge. Itu si Akang Wi. Yeuh nyarita heula ambeh nyahon nalangsana di mana? Kieu ya Bi. Tadi teh isuk-isuk Nyai teh keur ngalamun. Si Akang teh gegero nebat ujug-ujug ambek. Nyaku Nyai teh diusir be si Akang Bi. Nalangsa palebah kumaha Nyi? Apa Nyai anu ngusir? Nah Nyai nu nalangsa. Nya oge nya Bi. Terus abi nalangsa kunaon Bi? Harsugan geuning nahan nanya ka bibi. Oh nya Bi. Nyai nalangsana si Akang indit. Nyai bingung ayeuna kudu neangan ka mana. Pantes rek indit ge pamajikanana siga kitu. Kumaha Bi? Henteu ya reungit. Terus ayeuna rek kumaha? Cuang teangan yuk Bi. Duh, Ayo geura Bi da kitu-kitu ge salaki sorangan. lah Ka mana Bi? pan rek neangan. Oh, nya Bi. Ayo.